Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana sareng Abdi Arul di channel YouTube Arul Hidayah Urang Sunda Asli. Kanggo video anu ayeuna bade damel ku abdi nya khusus pisan abdi bade nyarios bahasa Sunda full. Nah, penasaran pan sadayananya rerencangan online tong hilapnya samemeh nonton video tong hilap subscribe bacaan subscribe anu di handap sareng komen like sareng share ka sosial media anu dipigaduh ku rerencangan online sadayana. Di video ayeuna abdi bade nge-review haul Lazada barang anu mirah di Lazada. Nah, kabeneran kamari teh abdi teh nuju milarian headset. Nah, abdi teh ningal weh online shop nyaeta buka Lazada. Biasana aku abi sok di Lazada sih upami balanja. Nah, abi hoyong terang ye nya upami anu hargana mirah sae henteu barangna. Nah, kabeneran kamari teh nya aya. Nah, kabeneran headset teh murah pisan. Dan ku abi teh tinggal di bacaan sadayana reviewna. Tah reviewna oge sararae sadayana. Ah, mudah-mudahan we nya sae. Yuk hayu sadayana urang cek barangna sae atawa henteu. Few moments later. Upami balanja di online shop bener-bener luar biasa marirah pisan. Bener-bener mirah pisannya. Duka eta teh hargana nah jadi mirah gitu kan aneh. Da di toko-toko mah mungkin atuh hargana siga kitu. Nah, kamari teh abi teh nya meser headset. Headset teh hargana teh 20 ribuan gitu. Tah, ieu atos dugi. Ayo barangna atos dugi. Hayu urang cek sareng tinggal ku urang sadayana. Kayak urang buka heula nya. Ada dina ngabungkus nama saya isinya, tapi duka tuh barangna duka sih saya atau hentena kayaknya orang tinggal sadayana. Yo, iya sih nyobian gitunya soalnya biasanya sih sok meser, cuman ya henteu sakieu oge sih hargana 20 ribu gitunya. Nah, yang terang we harga 20 ribu teh saya atawa henteu, mudah-mudahan we menang anu sae atunya. Tah iya, aduh penyok euy. Ieu dara rencangan sadayana ye nya tinggal penyok bungkusna. Nah, cing, aduh mana gunting teh cina atuh. Meni Tara. merekna JBL cenah. JBL 20 ribu sok bayangkeun. Aya kitu JBL 20 ribu. Taram, tapi tina tampilan mah lumayan lah nya sae gitu nya. Tina hargi 20 ribuan. Abi teh kamari teh meserna hargana teh 28 ribu. Terus sareng ongkir teh 6 ribu, janten sekitar 30 ribuan lah sareng ongkir. Dina harga aslina teh sekitar sabarahannya 50 sampai 60 ribu lah pokok namanya. Cing ayeuna mah urang cobian. Cing urang cobian. Sorana alus henteu. Nah, urang cobian nyetel lagu. Oke. Urang cobian heula. Aduh, ya Allah ini kumaha. Kumaha nya? Lieur.
Aduh, Gusti nu agung, ya Allah. Waduh, cing. Orang cobain helanya sadayana. Orangnya teh lagu. Mana atuh lagu teh. Hmm. Mana cenah laguna anu bade di dangkeun. Hai, halus pisan. Sumpah harga 20.000 alus pisan sorana. Oh my god! Wow! Ya Allah Gusti. Hade. Nah, rencangan sadayana ternyata sumpah Gusti sorana lumayan halus. Hade lah pokoknya mah. Sumpah. Dina harga 20.000 nya kualitas suarana tuh lumayan saya. Basna HD mantap. Terus tenyangka we nya, tenyangka sumpah. Tenyangka hargana padahal mah murah pisan ya Allah 20.000 Gusti, tapi bener-bener ya recommended pisan tah sumpah beneran berarti eta review-review batur bener henteu bohong. Nah, ieu teh tadi nanti bade dianggo kanggo ngarekam lagu lah, kanggo ngadamel cover gitu. Soalna abi seueur headset tapi headsetna teu tiasa dianggo eta paling kanggo nelpon karena itulah. Dan sareng deui abi nya lumayan lah 20.000 recommended lah pokoknya namanya kanggo anu low budget sih abi lumayan iya mah beneran da kanggo ngadangukeun musik di bumi mah HD mantap pisan. Tapi upami kanggo jalan-jalan mah kaageungan raridu. Tah upami aya anu hoyong terang tokona di mana engke ku abdi ku sim abdi engke dicantumkeun di kolom di deskripsi mamanawian aya anu bade milarian headset sapertos siga abi kieu lumayan 20.000 rupiah. Teras sakitu wae di sim abdi alhamdulillah barangna henteu ngacewakeun sareng sae ya alhamdulillah sih. Dah kanggo tips rencangan sadayana upami bade balanja online terutami bade balanja online tong hilap ningal reviewna komode upami hargana mirah kita urang sadayana teh kedah ningalian ini reviewan batur heula. Nah cek batur sae sadayana sih tinggal heula sadayana hiji-hiji upami reviewna sae gitunya. Tah tong apa tong ragu lah sok meser geura pasti siga abi alhamdulillah ngeundang headset murah. Nah upami rencangan online sadayana resep karena video anu ku abdi damel ieu tong hilap subscribe like sareng komen pokok tong hilap oge share nya supados seueur anu nontonna sareng abdi ngarah sumanget ngadamel videona deui. Nah upami aya saran-saran kanggo kahareupna abdi kedah ngadamel video siga kumaha sok tong isin-isin komen we di kolom komentar di handap sakitu mung sakitu ti sim abdi mugia bermanfaat videona kanggo sadayana terutami kanggo anu resep balanya online nya teras milarian anu mirah-mirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wilujeng tepang deui di video anu kaharep anu berikutna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.